rukun iman aya sabaraha hiji? Genep. Anu kahiji rukun iman ka Allah. Kedua Iman kepada malaikat. Hah? Musa. Mata kisi. Tenang. Tong kayang di mana masih kamu. Malah Malaikat. nu katilu ka Kitab. opat Rasul. kalimat Kiamat. Kiamat. lain kang rahmat kiamat. Rasul kiamat. Wah, hayang gelis. Ari marana saeutik. Gawena teu bener. Ngan teu oge teh kitu nya. Ampun ti. Awewe teh bakal hanya istri yang saleha yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Tuh. Jadi Satyana teh kana doa jeung ngadoakeun unggah waktu. Ngadoakeun unggah waktu pikeun salakina. Intina jang kulawargana sabab nu bakal papanggih engke teh meureunan. Nu bakal papanggih teh nyata doana. Doa anu tulus. Nu satyana teh doa. Tuluy ngiring insyaallah gitu. Ibunya? Bu? Beres? Hah? Oh gitu. Acan. Ayeuna tuluy ka bapak-bapak oge mun. Heuh sarua bapak-bapak oge tadi teh lamun arek senangkeun. Ngadidik teh meureunan lain ukur ku harta banda wungkul. Nya atawa hayang ku harta banda wungkul. Bu. Hei. Sabab urang mah kabageanana urang mah rukun iman oge rada ngurangan. Jangan. Kade sok kade. Asini. Bye. Ini ngobrol di dia. Kade heula. Saha sok. Tunggu dulu. Kieu. Sok sa mana? Anu sok sih. Dak teu pirang anya oge da ieu mah jang saha namina? Evan Dimas. Evan sa? Jangan biru. Pokoknya deui atuh teh we. Januari biru. Ush, hebat ieu. Aduh, kebae. Kanyaah eta teh. Kanyaah ka budak teh nya. Doa tuh. Evan Januari biru. Putra sa? Bapak sa bapak? Agus. Sopan. Bapak sa? Agus. Make tilang atuh jang. Bapak sa? Bapak Agus. Bapak Agus. Mama? Mama Irma.
pandai sejaan merenang aku kira kumpul. Oi ka bapak nyebut bapak, oi kau menyebut Irma. Bapak Agus sareng Mama Irmanya. Kelas berapa ini? Kelas 4. Kelas 4. Berarti apa? Gus bisa maca, terus saya nya belum diajar punya, bisa pernah diajar. Cik, Gus boga pamajikan? Sorry. Ya. Ibu, bapak, punten. Ieu salah sahiji ngajaga kulawarga. Ya. Ngadidik, ngajaga kulawarga. Pernah teu geus balik ngaji atau balik sekolah ditanya naon wae tadi? Ayat teh? Hah? Hebat. Salah sahijina pernah teu nanyakeun naon nu diajarkeun? Siga kieu. Jang rukun iman aya sabaraha hiji? Genep. Anu kahiji rukun iman ka Allah. Kedua Iman kepada malaikat. hah? Mata geus tenang. Tong kajang di mana masih kamu. Malah Malaikat. nu katilu ka Kitab. opat Rasul. kalimat Kiamat. Kiamat. lain kang rahmat kiamat. Rasul kiamat. Tong kajang teuing sih enggak santai da waktu dua. Hari Kiamat. hari kiamat. Anu kagenep Kodan dan kodan. jadi ngelakuin baik kodo jeung Kodan. kalau jeung kodan teh jadi papasten hade jeung Gopek. gopek heuh kan bae jadi di mah gopek urang heuh kan bae goreng nya hade jeung gopek so sakai deui ayeuna bareng sarareanya da ieu mah rukun ye pilaku teuing keun bae nya keun bae da ieu mah memang kudu ditetepkeun dina diri urang sok rukun iman Rukun iman. Aya genep. Nu kahiji. Iman ka. geus kurang atuh apa tadi geus inget sararea ka sararea rukun iman teh aya genep nu kahiji iman ka nu kadua nu katilu kitab Allah nu kaopat Rasul Allah nu kalima poe akhir nu kagenep kodo jeung kodar poe non teh papasten ade jeung gopet ade jeung goreng ngan sadar teu sadar punten nya ieu rek nyaritakeun nu aya di dieu wungkul termasuk nu kieu patut nya si Ohang pernah ngalaman tina genep jadi 4,5 sok inget bener tuh iya hah? Budak macan kecil iya nu dewasa punten apanya
ya lain berarti ya. Ingat tina genep urang kalkah jadi 4,5. So urang iman ka Allah, iman ka malaikat, iman ka kitab, iman ka rasul. Tapi lamun jelema urang-urang termasuk si Ohan keur zaman teu nyaho, keur kurang kepercayaan, lamun aya nu ngomongkeun maneh teh atawa dicarekan cici, atawa dicarekan ku kolot, atau dicarekan ku babaturan, hari maneh heuh sing sadar sia teh isu pageto maneh bakal diganyar, bakal dibalas dina poe akhir teh. Jawaban urang lolobana kumaha? Lolobana nyebutan naon? Ya pikiran teuing ke ayeuna we mung penghirup di dunya, bener teu? Bener teu? Aku ieu mah hampir kabeh geus kurangan tah hiji teh nya. Jadi ngan opat ayeuna kodo jeung kodar. Tapi kira-kira saya deh. Hampurannya dia dikitukeun teh urang memang kahalaman kabeh. Hampir kahalaman. Jelema kaceplosan ngomongkeun teu percaya ayana poe pembalasan tapi poe akhir. Nya. Mudah-mudahan urang mah tumbuh deui. Sabab lain kunaon eta paneling-eling. Waktu tuluy berjalan. Waktu mah tuluy berjalan, tara pernah balik deui. Tong boroning tahunan, bulanan, minggu poe, detik oge moal balik deui. Hartina lamun urang teu ngarobah eta kayakinan, teu mastikeun kayakinan urang kanu maha kawasa, nya kumaha lamun urang geus urang keweh aing mah da percaya keukeuh. Kumaha lamun isuk pageto atawa ayeuna balik ti dieu urang dicabut nyawa. Naudzubillah min daliknya. Mudah-mudahan urang sing yakin ayana poe akhir. Tuluy kodo jeung kodar, papasten hade jeung goreng. Ieu jadi setengah, asal nama dua, asal nama hiji gitu tah jadi dua. Nah hijinya dua teh jadi setengah. Sabab naon? Lolobana anu dipenta teh nyaeta anu hade wae. Nu goreng mah kabeh ge hayang disinglar. Bener teu Bu Pak? Ya aku we dah kabeh ge. Entah bisi mah bisi wah tuh abi mah teh kitu aya anu datang ka kiai ka ustad. Pak Ustad, abdi teh cik atuh aya itu doa ke abdi supaya sangsara aya teh. Atau supaya rugi abdi malah aya teh. Kabeh hayang pun. Atuh kumaha cenah? Teh kitu. Teu kudu disinglar. Hade goreng teh apana? Nu Allah. Ngan kumaha carana urang nganghareupan eta papasten meureun lamun boga papasten anu hade urang kudu tetep bersyukur atuh anu goreng urang lawanan ku
sabar. Beres Bu? Insya Allah jadi jejeknya. Ya sih. Oh, Ujang anak kelas berapa? Kelas 4. Insya Allah Ujang Supageto bakal jadi gedenya. Artinya iya mah ngobrol ke cita-cita Ujang jadi naon? Jadi polisi. Wah, keprok. Anak dia. So, urang aminkeun ku sadayana nya. Nya saksi, ini saksi KB. Ujang hayang jadi naon? Polisi. Amin. Sok amin kan. Kita baca tinggal nunga amin ke sedangkan cenah lamun leuwih ti 40 jelema ngatuahun insyaallah aya ijabah. Amin ya robbal. Ujang da Ujang teh kan teh lain ukur cita-cita kalau mau cita-cita gitu berarti Ujang aya kewajiban Ujang teh nyata di Akhirat. Benar di akhirat. Ayo luas. Benar. Tapi lo tadi nyerap udah ya. Maksud teh diajar. Jadi diajar ngasih suhud kudu nyontoh ya kayak gitu. Nya ku Ujang lain kuda hari ngeunah, lain ku kahirupan ngeunah, lain ku kabeungharannya urang nyaah kakolot. Nah, nyaah kakolot mah teu dipandang kitu tingali pengorbanan kolot siga kumaha ku Ujang pikiran. Nya ulah ngabanding-bandingkeun jeung hirup batur. Nu penting Ujang isi pageto berbakti ku cara diajar, hormat, tilawat kamu jadi indung bapak terus diajar agama sing bener. Amin ya Pak. Amin. Nuhunnya sate depan kayaknya. So, nuhun. Nuhun. Tuan, terima kasih. Bro, gue sok kayaknya. Aduh ya. Kela, lo tuh ngawa duit di pohon. Ya Allah. Sok diwak. Ayo diwakilan euy. Minta diwakilan aya. Tenang aja nya. Hiji. Aya. Kali tuh. Kalinya bisa budak tuh. Oke mana sih? Iya mah, ulah ningali leutik gedena sebab naon? Da leutik ge. Udah. Tak kira da ieu teh konsep atuh da bingung. Urang mah tetapi intina nya wing anu merhatoskeun insyaallah nya ya. Anu merhatikeun tadi nu diguar teh nyaeta naon anu kudu dijaga, istri kudu kumaha tilawatkan dari salaki kumaha cara ngurus budak, kumaha cara dididikna atau budakna kumaha cara ngahormat kan jadi indung bapak. Alhamdulillah nuhun nya jadi kan tah tuh nu wanter siga kitu insyaallah piraku teh ari wanter siga kitu nya wanter siga kitu bajeng dialahkeun kana kahadean mah insyaallah tah ka sateh teh Bapak Agus
sareng Ibu Irma. Wah, seueur budak berarti benernya anak kakolot. Alhamdulillah. Naon kaya tinggi kita contohnya ngan pedah teu dipaparkeun dina ieu mah contoh tina kahirupan supaya naon urang teh boga generasi teh anu bener-bener nyaho taat kana agama, hormat tilawat kanu jadi non kolot mah guna nusa bangsa agama, insya Allah. Amin ya robbal. Jelas? Sakit itu jelas ulang minum. Jelas tak? Hampura bisinya ieu mah naon cenah dibahas ke soal tapi laku teuing atulahnya. Sanajan cekasana mah di luar anu cenah ngajak nerangkeun kitu apanan we mah anu kursa ieu ukur pengantar. Hei guru sing kuring alhamdulillah tos ieu ke bakal disambung nya. Palos bener anu nu diterangkeunana tauladan naon wae anu aya di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ide teh kote tapi hareudan mah. Tiris, orang dia mah tiris sebenarnya. Ngemudak eta. Gua sebut tuh tiris mana udang deui. Aduh ampun teh. Intina nya urang oge da, urang teh kudu make jalur anu bener. Mun ikrar sing bener. Beda urang teh piraku teh nya da urang mah diomean ngapoe oge rarasaan teh nya dicontohan ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab naon? Tobat urang mah aya tobat harian. Nya tobat harian teh nyaeta beberesih wudu jeung salatna nu 5 waktu. Dina sholat 5 waktu pan waktu tutuluyan urang teh nya. Tutuluyan ngabenerkeun syahadat urang bener teh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuluy urang nya. Tobat make salat mah pan leuwih afdol sabenerna mah. Sabab di jero teh sakitu ieuna tinggal urang ngalaksanakeunana dina kahirupan salah sajina juga nanti kitu. Ieu mah lain kunana da sebab lain kunana sok baru poho di ye aya nu kieu teh Allahu Akbar. Soalnya nggak si ohang ke adan Allahu Akbar Allahu Akbar. Urang teh diingetan urang nya 5 waktu lah sapoe gancang-gancang urang tobat gancang-gancang ngalaksanakeun salat. Ieu narakalah mengadenge komo subuh as-salatu khairun minan naum. Salat teh leuwih hade batan sare. Kalau dibalikeun anaum di kalau sare
sare dulu hari itu badan sholat tuh bener tah udah celina di pembetan ku setan nya rupa-rupa penting mah ku angkusakum wahlikum naro nah gitu jadi jaga diri jaga keluarga tina syuni neraka kaliwatan naon sok mi eling deui naon nu dicontohkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad urang salawatan namanya namanya Allahumma sholli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu Nabi. Sallu alaihi. Alhamdulillah. Urang cinta ka Kanjeng Nabi teh. Jadi lain ukur cinta dina omongan ngumpul tapi laksanakeun naon sagala anu dicantokeun. Minimal saeutik oge teh naon nu penting sakamampu urang, mampu urang. Nya. Beres Bu, Pak. Gimana lain kita lain ngobrolkeun batur sebenarnya itu karena nyalingan si Ohang gitu dan si Ohang boro-boro jauh jauhan ka bener gitu apa ngesapa lantas tas lain sebenarnya lain si Ohang sok ngaji mah dah kita mau ukur paparan unggulnya karena sengkuring mungkin dituduh anu sanyana atau nu langkung jentre mereka pangarsa pengguru Yai Haji Entis-entisna